Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina raraga diajar virtual ngaliwatan video sareng modul. Mugia Allah maparin kalancaran ke urang sadayana. Pangajaran Basa Sunda kelas 8 ngeunaan pedaran rumpaka kawi. Sataacan urang ngawitan medar perkara kawi, hayu urang ngucapkeun bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pangajaran kahiji ngalangkungan kegiatan pangajaran kawi hidup dipiharap bisa ngaregepkeun kawi pikeun maham eusina, nyebutkeun ciri unsur jeung struktur rumpaka kawi, ngahaleungkeun rumpaka kawi kalayan ekspresi jeung teknik vokal nu merenah, sarta bisa nyaritakeun eusi rumpaka kawi. Sataacana mangga urang sakseni hidangan video kawi wisata Garut.
Sabada nitenan rupa kakawi wisata Garut numutkeun hidap naon ari kawi Sunda teh ari kawi ngagaduhan ciri khas atau pinter. Kawi nyaeta rakitan basa sabangsaning dangding nu kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sangkan hidup bisa maham kana eusi rupa kakawi bisa ku cara nataan jeung maluruk harti kecap sarta nganalisis unsur amanat pasoalan anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu ngaregepkeun atawa nu maca rupa kakawi. Sarengsena ngaregepkeun pedaran materi tadi, prak pehidap walar pertanyaan nu aya dina modul 831. Para siswa nu dipikareus kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Hade hilap pidamel pancena. Insyaallah minggon payun urang medar ngeunaan identifikasi ciri sareng struktur teks rupa kakawi. Mangga urang pungkas ku ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salam.